Mainan ke Kemana rujak, Pak? mana meni resep rujak loco anjing. Oh ya, cek si ibu kengana. Mas lain. Nyo pacu lo gawe teh pergi macul eta. Ngeunaheun anjing. Dan anjing goblok si anjing itu. Itu diasupkan. Anjing udah asupkan. Itu diasupkan. Pan aing tadi goblok atuh Oh, tadi diuk na pacu. Diarah jalma. Ke namanya mah ya bolongan. Oh sia, goblok bahaya geus. Moal tembus aing serapet deui ke sataun teu tetep tanam. Dan Kasih Agus, ieu teh hubungan teh rek dikumahakeun. Rek dibaturan nepi ka cerai atau rek dibaturan nepikeun ka nyahoan sia teh goblok. kanyawan saha maneh? Ka nyahoan pamajikan sia atuh. Oh, kok sampai ke kanyahoan lah kau kedan aing mah keulah. Teu aing geus melonong. Gaya bagong mah puput lamun keur di wik-wik segerok wae ta eta anjing gaya bagong anjing. Goblok. Mun gaya helikopter bisa mah. Enggak bisa anjing. Saya komen di bias ya. Anjing komen naon deui cenah? Coba tong jeung ublak bae ngonten teh sia teh botak cenah. Anjing gak gabah ngomong teh sia mah ublak mah tuh, ublak aing bertemoy. Anjing. Ayo komen sih goblok. Komenan goblok. Lain cenah tahu dipulung lepot dipiceun. Hulu tiung hancur dibikeun cenah. Tingalikeun bujang ketingali. Kurang bahan baju teh Aing mah anjing. di Oh. Emang bre. Naon? Mending lamun baju asli mah di talian kalau heureun. talian aing Batur mah mah keuman teu. eta cenah ping-pingna mun digede kitu hese dengan liangna atuh cenah. Si goblok, mantak lamun neangan liang heuncet aing make senter, heuh teu le. Bener urang ge kemarin dengan hajat maneh make patoba. Mangguli ieu. Bang pengusaha laki urang. Beja na di dinya mah cenah aya nu kituan teh. Tendokan naon teh teh. Siga tuh ngajaran saeutik mah gitu tah. Mung teuing emang ngawe ini peot kieu. Kawar milu kajar Siapa di dalam ini aing ini ge ngemput. Aing si ampun aya. Apa tuh gunung lah di badak pisan ya? Oh, Tuh iya di badak pisan. Iya, tuh badak. Sia bogoh ka aing. Datang ka imah aing. Mantok sok gogorokan di sosmed sia teh goblok. Pas lain laki wae sia mah anjing. Cepon. Kunaon lamun wae cepon? Aing jadi hatele euy, Nyirah teh kusaha? kusalaki. Kunaon? Aing ditelapung muncul. Pedah naon cepon? Odi natong make peda naon sih mah. Udah salah. Emang lu tong malah peda naon naon. Nah iya dia ngajawab bener ke. Ah, ieu tato orai lamun teu ngaputing. Eueuh anjing leungit. Ka mana ke? Pan ku aing di kandangan sia teh. Ieu lamun beurang ku aing dikencarkeun. Gitu. Ku aing diasupkeun. Goblok. Ngaku sagoblok ngaku anjing. Pak, Sok awak sia. aing mah kegedek cilaka Pak, kegedek Awas. gituan Pak. Lamun maneh mabok ku aing kita pangberikeun sakerat. Kanggo ngajong kayak situ goblok. Saya balik anjing, minum saya nenahan. Terus ngomong ke Bali apa dan Bali. Oh, goblok. Sumpah nu bisa rekan wae. Narekan aing matahan anjing. Pak, sumpah. Kan kata di hungkul. Bari jeung liliwetan hungkul. Liliwetan bare kubak-kobok. Tuh. Oh, itu anjing. Mangsa anyar anjing, mangsa anyar. Aing boga mangsa anyar edan kitu. Oh, anjing badak goblok. Guri menilam, ieu mah anjing. Pedo elem, Pak. Pedo elom, ieu mah siga cireng si emak anjing. Tingalikeun. Oh. Goblok. Aku suka cewek yang beginian nih. Dia suka uang. Wah, suka uang dia.
Oh, berarti tidak suka kanyut, dia mah sukanya uang. Suka, Tapi naon? suka uang dan suka kanyut. Suka uang sama suka kanyut. Ibu aing bisa mah. Cepon, Naon le? urang rek nanya ieu ka maneh ieu. Tanya naon? Naon bedana lalaki jeung awewe? Ya jelas beda sih atuh. Heuh, naon bedana? Ari lalaki mah ayak tongkatan, ari awewe mah eueuh. Salah. Ari geus naon? Nyanyikeun nya, lalaki mah beuki kolot teh beuki gumading sia teh. Ari awewe Beuki kolot teh beuki bau tanah. goblok bau taneuh mah. Bau tanah.